Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Friska Amanda di kelas 12 IPA 2 bade ngaduhikeun materi novel kelas 11. A. Arti novel. Istilah novel asalna tina basa Latin nyaeta novellus tina kecap novus nu artina anyar. Disebut anyar teh pada novel gelarna anyar di dunia sastra umumna. Upama dibandingkan jeung wangun sastra liana seperti puisi jeung cerpen, tapi dina sastra Sunda mah sabalikna. Novel teh leuwih ti heula medal jadi buku batan cerpen. Novel teh kaasup karya sampeuran. Disebut karya sampeuran teh pada novel kaasup karya sastra modern. Lahirna dina sastra Sunda abad ke-20. Novel oge kaasup carita rekaan atau fiksi. Dina wangun lancaran, puisi jeung jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianana. Di wangun kuasa lancaran, palaku anu ngalakonana oge loba, mangsa anu kacaturna ge lila. B. Ciri-ciri novel. Nu pertama, umumna novel diwangun ku 400 kaca atawa jumlah kecapna kurang leuwih 35.000 kecap. Nu kadua, wangunna prosa atau fiksi panjang jauh leuwih panjang batan cerpen. Nu katilu, ku sabab panjang tokona loba sarta kajadian nu dicaritakeunna bisa atau ngaran cabang atawa kompleks. Nu kaopat, jejer jeung eusina nyaritakeun kahirupan sapopoe. C. Struktur novel. Nu pertama nyaeta jejer atau tema. Jejer teh inti carita ti awal nepi ka akhir. Tema dina novel diantara kulawarga, keagamaan, jeung sosial. Nu kadua, palaku, tokoh, jeung watakna karakter. Palaku teh jalma nu ngalakonan dina carita, unggal palaku boga watak nu ngagambarkeun pasipatanana, sewang-sewang luyu jeung temana. Aya palaku utama watakna bisa hade atau goreng atau biasa disebut protagonis, lalawan palaku utama biasa disebut antagonis, jeung palaku tambahan biasa disebut tritagonis. Nu katilu nyaeta latar atau setting. Latar teh lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina cerita. Latar dibagi tilu nyaeta tempat, waktu, jeung suasana. Nu kaopat nyaeta galur atau plot. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Galur dibagi tilu nyaeta galur marele atau galur maju, galur mundur atau flashback, jeung galur bobok tengah atau campuran. Nangtukun amanat. Amanat teh pesan nu hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan cerita akan maca, bisa ditepikeun langsung atau tersurat, bisa oge secara teu langsung atau tersirat. Kondi teh budak lembur urang Pagerageng Tasikmalaya. Kulawargana hirup basajan bapana kungsi usaha jadi tukang potret, tukang basot, tapi tuluy bangkrut sabab kadesek ku batur. Bapana tuluy jadi tukang kuli bangunan di Jakarta, tapi teu lila lantaran katalajang musibah lagrek ti luhur wangunan nepi ka nombrona teu bisa dikawin nanaon. Pikeun nyumponan kabutuhan sapopoena kapaksa parabot imah dijualan. Hiji waktu Kang Odong ditewak polisi lantaran ngabongkar toko. Manehna dibui di Kabupaten Tuluy dipindahkeun ka Bandung. Kondi digawe di pabrik aci saenggeus bapana maot. Manehna diajak digawe di Bandung ku Mang Mahmud di titah nungguan kios di pasar Ciroyong. Basa geus aya di Bandung, si Kondi aya niat hayang neangan lanceukna Kang Odong. Bari dianter ku Mang Mahmud, si Kondi aprak-aprakan mapai raratan lanceukna. Hiji waktu si Kondi tepung jeung Asep doi raja copet anu geus babalik pikir. Nya harita manehna tepung jeung lanceukna anu geus jadi jalma bener jadi bandar minyak anu ngider kasaban wewengkon. Si Kondi dititah cicing di lembur ngurus indungna bari nuluykeun deui sakolana. Jenis-jenis novel. Dumasar kana carita, novel bisa dipasing-pasing mun ditilik tina wangun aya sababaraha jenis-jenis novel Sunda. Di antarana jenisna nyaeta hiji novel silih asih, nyaeta novel nu nyaritakeun cinta asmara palaku utama. Kadua, novel kulawarga, nyaeta novel nu nyaritakeun masalah kulawarga palaku utama. Nu katilu, novel sosial, nyaeta novel nu nyaritakeun atawa nyokok kana masalah sosial masyarakat. Nu kaopat, novel misteri, nyaeta novel nu nyaritakeun hal-hal nu ngandung rusia. Nu kalima, novel sejarah, nyaeta novel nu nyaritakeun kajadian sejarah. Nu kagenep, novel psikologi, nyaeta novel nu nyaritakeun kaayaan kajiwaan. Itu materi novel nu tiasa abdi sampekeun. Upami aya salah kata atau kakirangan dina nyampekeun materi, abdi haturkeun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.